Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ayeuna nyaritakeun 10 tanda kiamat aya dukhon hasab tebal sadunia. Yuk orang simak bareng-bareng. Gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukhon aya hasab unggal nagara engke bakalna. Ngan hasab tersebut teh ruang gede-gede nama engke di timur tengah. Bakal aya hasab kadeuleu ku kabehan geus teu bisa ditahan sama hasab. Unggal nagara ge aya hasab, ngan hasab eta mah pohara dukhon eta mah. Datang ke poe sadunia poe ku hasud eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hal yanzuruna illa تأتيهم الملائكة أو يأتي ربك أو يأتي بعض آيات ربك هل ينظرون Tengadago anu ngabohongkeun ka anjeun Muhammad, ngabohongkeun ka wahyu ka Al-Qur'an, padahal geus dijelaskeun pan kamari teh bahwa inna Qur'an teh lain lalawara, tetapi manehanana teu daek iman ngabohongkeun ka Al-Qur'an teu pati jana ngadagoan kecuali hayang didatangan ku malaikat supaya nyabut rohna. Daekan kene paeh ayeuna daripada iman ka Al-Qur'an. Wow. Ini ayat ba'du ayat rabbuk ay amru yakni siksa atawa ayeuna daekan keneh ngadagoan siksa Allah atau siksa pangeran lah daripada iman ka Muhammad, iman ka Al-Qur'an. Sayangnya atawa ayatia ba'du ayat rabbik, datang sebahagian tanda-tanda pangeran anjeun nunuduhkeun kana kiamat. Nyana geus daun dina Taurat, dina Injil geus dijelaskeun, Kangjeng Nabi geus dijelaskeun tanda-tanda tereh kiamat geus ditandakeun, geus dibedakeun dina Injil dina Taurat teh. Dibuat dina Al-Qur'an deh, jasarua kitab samawi, Zabur, Taurat, Injil, Al-Qur'an teh akur pada kitab samawi nauhidkeun ka Gusti Allah jeung nyaritakeun tanda-tanda kiamat. Ayat nu mantaknya nyaritakeun ayati ba'du ayati rabbik, atawa aing badaekan keneh datang kana saware didatangan saware tanda-tanda kiamat. Tadi kan iman daripada aing iman ke Al-Quran mah. Aing itu naon tanda kiamat? Iyalah yauma yati ba'du ayati rabbika la yanfa'u nafsan imanuha lam takun amanat min qabl. Padahal mah di mana-mana datang tanda kiamat, sebahagian ayat-ayat pangeran anu nuduhkeun kana yen kiamat bakal terjadi. Di akhir zaman bakal aya 10 tanda kiamat. Hiji Dajjal, 2 Dabah, 3 khasapun bil masyriq, gempa di wetan, khasapun bil maghrib, gempa di kulon, khasapun di jaziratin, di jaziratil Arab, ini jelas gempa di berbagai benua, benua Asia, benua Eropa, benua Afrika, benua itu Amerika, gempa di mana-mana bakal terjadi. Eta tanda geus tereh deukeut ka kiamat. Ditambah deui jeung dukhon aya hasab unggal nagara engke bakalna. Ngan hasab tersebut teh ruang gede-gede nama engke di timur tengah.
bakal aya asup kadulu ku kabehan geus teu bisa ditahan tamah asup. Unggal nagara ge aya asup ngan asup eta mah pohara saduhon eta mah datang ke poe sadunya poe ku asup eta. Ieu tanda geus tereh datang ka kiamat. Tambah deui nomor ka-7 tulusan min magribiha muncul panon poe ti kulon. Tambah deui Ya'juj wa Ma'juj ke-8. Ke-9 turun Kangjeng Nabi Isa alaihi nomor ke-10 bakal aya narun takhruju min adan kasukun nas ilal mahsyar sunu ieu mah bakal nanti adan. Wah luar biasa kuari mah kakarak ge seuneu fon doang fon teh naon kira hartina tuh siapanya hobay kan ya osok neuleuh meureun ieu dibawa di negara ke negara terus aya nu nasional aya nu internasional diiring ku kabehan wah dipuji-puji eta teh buatan Yahudi jeung Nasrani ngalambangkeun bahwa seumur teh sesembahanna baheulana nu kuari diagung-agung dunia nyaho kabeh engke mah bakal aya seuneu sadunya kadeuleu ku abehan lain diiring-iring bahkan ieu mah bakalna seuneu teh ngiringkeun jelema ka mana bae ditutur-tutur geus geus dibalikeun ku Gusti Allah. Masya Allah kan. Nah ieu bakal terjadilah seperti eta geus dijelaskeun. Numandak Imam Tabrani nyaritakeun di sana di Nabi Zar gol Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kangjeng Nabi nyarita dina hiji poe atadruna aila tazhabu hadhihi syamsu mane nyaho ka mana ieu panon poe leumpangna iza gorobat di mana surup ka mana coba hayo qalu cak sahabat-sahabat Allahu wa rasuluhu alam. Gusti Allah sareng Rasul anu maha uning. Cek Kangjeng Nabi inna tadhabu illa mustaqar nyana leumpang ka tempat cicingna tahtal arsy dihareupeun aras. Panon poe ta unggal poe asal surup aya di handapeun aras tidinya manehanana fatakhuna cungkel sujud ka Gusti Allah. Unggal poe ta panon poe teh kos kitu bae ta unggal poe takhlu sajidah pala tazalu kadzalik lamun ku Allah ditandi kita ieu tapi urang paraje balik dina hiji eta manehna sujud bersyukur ka Gusti Allah. Ya Allah kudang panon balik deui ka wetan sakumaha biasa unggal poe asal datang ka handapeun aras sujud cak Allah huna ayeuna balik deui kitu beta. Masya Allah teu eureun datang ka kuari masih keneh kitu bae bakal terjadilah engke eta panon poe teh ku Gusti Allah lain titah kana tempat biasana. Fa idza aradallahu ayutli'aha min magribiha abisaha. Ketika Allah nitah ka panon poe titah muncul di kulon diantepkeun heula panon poe teh titah hudang ku Gusti Allah teh diantep bae datang ka kebel panon poe kok teu titah tanggah-tanggah ai kok teu dititah hudang ai cek Gusti Allah kok diantep kieu datang ka nanya panon poe teh ka Gusti Allah. Ya Rabbi hei pangeran abdi inna masiri ba'id lalakon abdi teh jauh ieu kok diantep kieu kumaha cek Gusti Allah itla'i min haitsu gorobat kuari mah maneh muncul di tempat nu maneh suruh muncullah di kulon kakarak jelema kaget kabeh. Woi ja bener horeng nu dicarita-caritakeun ku kiai-kiai teh bahwa panon poe teh muncul ti kulon. Woi bener kuari tu deuleu kaget kabehan eta memehna teh poek 3 peuting memeh muncul di kulon panon poe
disekap ku Gusti Allah, ditahan 3 poe kanyahoanana ku ahli tahajud. Nu tahajud Allahu Akbar, nu biasa 10 rakaat jam sekian, tambah deui ke diakhiri ku witir nya, namun maca Quran maca sholawat biasana jam 3:30, terus subuh ramang yang ramang ieu mah jemaat terus bae. Tapi begitu bantah salat subuh poek keneh bae, kok poek bae terus, jam geus menunjukkan jam 12 terus poek keneh bae. Ahli tahajud geus carang hari tangan aya keneh. Cik ahli tahajud ieu mah aing kudu ulah eureun-eureun terus ibadah ka Gusti Allah, lantaran ieu mah poek lain sambangan salat dengan Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Geus 2 poe 2 peuting, yakin ieu muncul panon poe di kulon Allahu Akbar terus bae nama salat Allahu Akbar, teu bisa ditanya ku sieun-sieunna. Bener baik ka 3 poe kakarak seret di kulon nya ngadoa takbirni ya Allah abdi mah paehan bae Gusti ret dipaehan ahli Allah mah kabeh geus mah disimpen ku Gusti Allah. Nah ieu salah sahiji tanda kiamat adalah muncul panon poe di kulon Allah karim. Anu sebenarnya malah lamun diruntuikeun mah mimiti dajjal heula. Kuari diunggal negara ribut moal eureun-eureun. Irak terus-terusan, Yaman bakal, Iran kitu keneh jadi ancaman Yahudi. Kemudian atuh kitu Suriah geus eureun-eureun, Turki kitu keneh. Diurang ge kuari bintik-bintik geus aya lain lalagaan lantaran ieu henteu berkesinambungan rakyat jeung pejabat, sebab geus nyahoan bahwa negara urang dikendalikeun ku Amerika, rakyat anu paham mah ieu teh naonan kieu. Ieunlah berbagai organisasi, baik organisasi Islam maupun organisasi non Muslim dan lain sebagainya untuk membenahi negara, tapi tetap bae negara teh lain embungeun dikendalikeun ku Yahudi pan bintik-bintik peperangan kajian kumaha geus. Jelema anu geus mantap dina Islamna dianggap teroris diperangan bakal kajian kumaha ge pungujana diang terorisna. Terus teureun organisasi Muhammadiyah jeung NU teu nyaman teu harmonis, tambah deui ku HTI teu nyaman teu harmonis, tambah deui ku Hurut teu nyaman teu harmonis, tambah deui ku FPI teu nyaman teu harmonis. Padahal mah ngomongna mah kabeh demi kemaslahatan umat. Matak naon atuh nyana duduk bersama benerkeun ta pamarentah, tapi kan teu bisa lantaran dikendalikeun ku Emrik. Mah bisa kajian buku mah hage ieu mah geus lalakon kos ieu baja kuari ge presidenna teh geus nyaho aya teh dipilih kuari teh pemilihan geus aya si eta kok bisa ke kos itu bae pengendalian mah. Nah engke kan mulai riwuh-riwuh organisasi jeung organisasi terus mulai ayeuna ka parlemen terus iya ribut lah pasti baik ribut engke nyabelah rakyat jeung pemerintah, sebab pemerintah dikendalikan ku Yahudi tidak berdiri sendiri, rakyat embung dikendalikan ku Yahudi atau ku Amerika, timbullah engke bakal tentara bagi dua, polisi bagi dua, ribut masih di negara. Irak model kos gitu, Iran model kos gitu, Suriah model kos gitu, nu kuari eukeur bae Mesir, Suriah seperti gitulah. Ieu wayang Amerikana teh disetujuan ieu teh ku rakyat teh hayang nyieun sorangan nu mandiri. Kemudian geus aya di dieu boga lalakon. Ieu Amerika, ieu jelema ribut lah, rakyat bagi dua, polisi bagi dua, ABRI bagi dua. Mesir model kos kitu. Suriah model kos kitu. Ya, kuari pemilihan di Irak teh lantaran ieu teh buatan Amerika, rakyat embung, bom sing jelembur. Suriah gitu kene, iya kami mah yang iya isulah ke orang
kiolah sementara isu nu datang ke urang informasinya geus teu murni sulit lantaran Gus Dur lagi seueuh nusok mere informasi murni kuari dikendalikeun ku batur hanya 25% nu datang ke urang informasi teu baber hese nyarita urang ribut nyahona urang mah silih tembak di Suriah silih tembak di Irak engke bakal ke Indonesia seperti itu. Moal henteu ieu bakal jasa buakal jasa. Matak nu kolot mah geus bae eta mah untung jasa. Untung kunaon cenah Kiai? Moal perang nya kaburu paeh heula. Untung. Alhamdulillahirabbil alamin. Sakitu pengajian tina guru urang, mudah-mudahan manfaat ilmuna. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.